Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun ukhra. Wa khamisuha jeung ari anu nomor kalimana tina itu sitah. Nomor kalima tina syaratna Jumat teh alla tasbiqa eta yen teu miheulaan hakana Jum'ah, wala tuqarina jeung yen teu ngabarengan hakana Jum'ah fi akhir ihramil imami dina tungtung takbirat ihramna imam. Bahwa jeung itu akhir ihramil imam naon ar-ra'u huwa ar-ra'u eta ra min akbaru tina lapat akbar. Ulah kapiheulaan ulah ngabarengan naon Jumatun Jumat ukhra anu sejen pitil kala baladi di itu lembur. Ilamun teh amah ayeuna di hiji lembur aya 2 Jumat bari kumpulna teh ayeuna eueuh butuh. Misalkan hayang nyen 2 Jumat we heureun henteu gitu. Padahal mah disatempatkeun bisa, maka teu sah Jumatna lamun teh mah rokna dina takbiratul ihram Allahu akbar dibarengan atawa dipiheulaan ku Jumat anu hiji deui tak kitu. Misalkan Jumat aya 2 nya. Aya Jumatan A, aya Jumatan B. Misalkan rokna takbiratul ihramna imam nya lapat akbar antara Jumatan A jeung bareng maka teu sah duanana. Mun kieu rokna takbiratul ihram imam anu aya dina Jumatan A miheulaan. Kana ro anu aya dina takbiratul ihramna imam anu Jumatan B, maka eta mah nu sahna Jumatan A. Jadi ieu mah gambaran di hiji lembur aya 2 Jumatan bari eueuh pangabutuh. Aipi mahalil Jum'ati tegasna mah dina tempat Jumat. Illa in asura kajaba lamun hese naon ijtima'un nasi narima kumpulna jalma-jalma bimakani dina hiji tempat. Walau ghairu masjidin jeung sanajan salian ti masjid kasariin sapertikeun jalan gede, jalan raya. Oh jeung itu sari mah eta perkara ya sluku anu ngambahu kana sahana sujalma-jalma. Jadi teu naon bareng dina ro atawa heulaan lamun teh mah aya 2 Jumat di hiji lembur teh pedah aya butuh teu bisa kumpul di hiji masjid gitu nya. Teu bisa kumpul di hiji dan Jumatan deui salian ti Jumat anu awal. Wadalika jeung itu Asyura geuningan gambaran hese kumpul ayeuna jamaah ahli Jumat imali kasratihim boh karena ayeuna lobana jalma-jalma auli kitalin atawa ayeuna permusuhan bainahum di antara nas. Jadi aya hiji kampung 2 blok. Kabeneran blok ieu jeung blok itu teh keur garlut. Mu ngahiji Jumatan maka eta teh teu naon nyieun deui Jumatanna gitu. Kalau parasea nu aya nya gitu daripada Jumat. Maka lamun gambaran kitu teu naon nyieun Jumatan leuwih ti hiji di hiji kampung. Andai kata terjadi permusuhan, terjadi peperangan antara ahli Jumat nu hiji jeung anu sejenna. Aulibu di atrofil baladi atawa karana jauhna pirang-pirang tungtungna lembur. Biaya kuna kuyen tebukti saman jalma bitarpiya anu tepman aya di tungtungna itu badal layab luku eta tenepi. Kama naon asautu sora adan bisuruti kalan pirang-pirang syarat saut. Jadi kampungna teh lega. Tapi keun ka anu aya di tungtung itu teh tengah denge kana adan teh beuranya gitu. Maka teu naon yen deui Jumatan. Tapi aya syarat-syaratna teu gagabah. Qala Sarqawi Imam Sarqawi kana lapad wal ibratu jeung ari anu diitung mah
Dimana eta tetep jalma yaglibu anu ngalimdi atau anu galib non fi'luhu pagaweanna eman laha kana Jumat. Bidalikal makani itu tempat alal mu'tamad. Walam yahdur jeung sanajan teu hadir ieu eman bil kalawan pagawean. Walam taljam jeung sanajan teu wajib Jumat tu kaman al mar'ati sapertikeun awewe awal abdi jeung abid. Walam tasiha jeung sanajan teu sah itu Jumat minhu ti eman kal majnun sapertikeun jalma anu gelo. Qala Sazayadi kana lapad wal mu'tamadu jeung ari kaul mu'tamad annal ibrata eta sanyana rekenan anu diitung biman eta tetep jalma ya hadur anu hadir man wa ilam taljam jeung sanajan temis hukaman an al jum'atu Jumat. Wa'lam jeung kudu apal anjeun titikna annau kana sanyana kalakuan jeung tingkah ida ta'addadat eta di mana-mana bing bilanganan al jum'atu Jumat dihajatin karena aya pangabutuh kumaha gambaran ayana pangabutuh teh bian asur koyeun nerima hesena itimana kumpul bimakanin hiji tempat andai kata di hiji kampung hese kumpul jamaah boh ayana tempatna heureun atawa boh ayana alasan tadi aya terjadi peperangan antara dua kelompok tapi kahese kumpul dikumpulkeun di hiji masjid pikeun Jumatan maka jaja maka menang lahu karena usru non at-ta'addudu bing bilangan Jumat bi qadriha kalawan ukuranna itu hajah maka menang ngadegkeun Jumat leuwih ti hiji di eta kampung lamun teh mah ahli Jumat hese kumpul sakumaha alasan-alasan anu tadi parantos dicaritakeun. Wasohat jeung sanon salatul jami salat sakabehna alal aso tepan karena kaul aso. Lamun aya 3 Jumatan di hiji kampung pada hese kumpul maka kabehna nasa. Lamun aya 4 Jumatan maka kabehna naon sa. Sawaun sarwa bae waqa'atu mibana ihramul aimati ihramna pirang-pirang imam ma'an barina bareng au murattaban atawa ditartibkeun. Ngan peda ketika ayeuna di hiji kampung aya Jumat leuwih ti hiji bari aya pangabutuh geus beres kitu wasunna jeung disunatkeun non adzuhur salat duhur meraatan karena ngaraksa lil khilafi kana perbedaan pendapat. Jadi sabada beres ayeuna salat Jumat disunatkeun salat duhur lamun di hiji kampung Jumatna leuwih ti hiji bari pedah aya naon pangabutuh. Eta jadi meunang ngadegkeun Jumat di hiji kampung leuwih ti hiji tapi kalawan lihajatin karena aya pangabutuh. Wa amma idza ta'addadat titik tah. Wa amma idza ta'addadat jeung anapun di mana-mana bing bilangan Jumat. Mana bing bilangan teh ngan li goril hajati karena teu aya pangabutuh al madhkurati anu caritakeun. Alamun ayeuna Jumat leuwih ti hiji tapi eueuh pangabutuh, hayang nyen Jumatan deui we. Maka palahu maka eta tepikeun itu idza ta'addadat li goril hajati ari 5 pirang-pirang tingkah. Al halatu ari tingkah ula anu kahiji aya qoa eta yen tumiba itu 2 Jumat ma'an barina bareng. Tadi misalkan Jumatan A, Jumatan B, masjid A, masjid B bareng pas Allahu Akbar. Imam takbiratul ihram ro nate bareng. Nu A pas ro pas pis Allahu Akbar bareng ro takbiratul ihramna duanana maka paya betulani maka batal 2 Jumat. Duanana batal lamun bareng. Payajibu maka wajib lan ayyajtami oleh makumpul itu jalma-jalma fi mahallin wahidin dina tempat anu sahiji wa yu'idu jeung ngabalikan itu jalma-jalma kana Jumat Jumatan kana Jumat indat tisail waqti nalikan lagangana waktu wala tasiu jeung teu sanan adzuhur duhur ba'da dina sabana Jumat. Eta
Ye nuju nyaritakeun ketika hiji kampung Jumatna leuwih ti hiji bari eueuh pangabutuh. Alhalatu ari tingkah saniatu anu kadua aya qoa eta yen tumiba. Itu dua Jumat murotaban barina anu ditartibkeun pasabiqatu mangka ari anu ti heula hiatu asabiqah as-soihatu eta anu sah. Wallahi qatu jeung ari anu pandeuri batilatun eta anu batal. Payajibu maka wajib ala ahli ka ahlina itu lahikoh naon salatu dhuhri salat duhur. Gambaran kadua mah kieu. Misalkeun di hiji kampung aya dua Jumat, Jumatan A, Jumatan B. Ngan pedah nu pas Jumatan A mah beres takbiratul ihramna teh ti heula. Jumatan B mah pandeuri beres takbiratul ihramna teh maka Jumatan anu teu heula dihukuman sah, Jumatan anu pandeuri dihukuman teu sah. Pikeun ahli Jumat anu teu sah nu Jumatan bae teh wajib salat naon? Salat duhur. Alhalatu ari tingkas janten uyan deui sakumaha tadi ti heula pandeuri ditangtukeun dina rokna takbiratul ihramna imam tah eta. Allahu Akbar ta eta takbiratul ihramna imam. Ditangtukeun ku eta ta eta bareng teh heula pandeurina teh ku eta diukurna teh. Alhalatu ari tingkah salisatu anu katilu ayyusaka eta yang dimangmangkeunan pisab kitu heula wal ma'iyati jeung bareng. Tingkah anu katilu mah aya dua Jumat bari eueuh butuh ngan pedah dimangmangkeun duka mana ti heula duka bareng eta duka henteu. Payajibu maka wajib alahim ka itu ahli Jumat naon aya jami'u yen narima kumpul itu ahli Jumat di mahallina hiji tempat. Ayu idu jeung ngabalikan itu ahli Jumat kana Jumatan kana Jumat indati sa'il waqti dina nalika legana waktu. Atuh sanu jeung disunatkeun adzhur ba'da dina sabada Jumat. Janten gambaran katilu mah dimangmangkeun duka nu mana nu ti heula duka bareng ieu teh. Tah maka eta mah wajib kumpul na hiji tempat tuluy salat Jumat. Alhalatu ari tingkah robiatun kaopat ayu lama eta dikanyahokeun. Naon asabku ti heula dikanyahokeun aya nu ti heulana teh. Ngan pedah walam tu'lam jeung teu dikanyahokeun naon anu sabiqati datiahna anu ti heula. Kan sami asap ngadenge saham maridoni dua jalma anu gering au musafironi atau anu lumaku duana takbirotani kana dua takbir. Mutalahi kato ini anu iring-iringan duanana. Bakhbaro tuluy ngabejakeun maridoni au musafironi bidalika kana an sami'a. Ma'ajahil mutaqaddimati sarta teu apalna anu ti heula minhuma tina itu Jumatain dua Jumat. Payajibu maka wajib alahim ka itu ahli Jumat non adzur annau karena senyala kelakuan jeung tingkah sabila eta teu aya jalan deui eta tetep ila i'adatil Jum'ati kana ngabalikan Jumat ma'ata yakuni uqi Jum'atin sarta yakinatun mina Jum'ah sahihatin anu sahih fi nafsil amri dia datihna urusan. Enten kieu gambaran anu kaopat mah kieu aya dua Jumatnya. Aya dua Jumat dikanyahokeun aya nu ti heula jeung pandeuri ngan teuing nu mana ngan duka Jumatan A duka Jumatan B nu ti heula teh ngan pada pasti aya nu ti heulana. Nah mun kitu mah wajib kumpul wajib Jumat nah gitu. Lakin lama kana tetapi na samangsa-mangsa kabuktian an at-taifatu golongan allati anu sohat anu sana Jumat wa Jum'ana lati ghairu ma'lumatin eta anu digajahokeun wajib maka wajib alaihim ka itu lati dan adzhuruhur. Wa kharaja jeung kaluar bil maridho ini kudu anu gering awil musafir eta musafir duanana sagueru masalian timar jeung musafiroin. Palatas maka tesa naon sahadatu prasaksian goir lipis kana pasikna itu goir fitar kiljun ati ku sabab tingkah Jumat. Alhalatu ari tingkal khomisatu anu kalima ayu ulama eta dikanyahokeun an asab ku ti heula walam tu'lam jeung teu dikanyahokeun an ainu sabiqati datiahna anu ti heula Jumat ti heula awalimat atau dikanyahokeun itu ainu sabiqah lakin nusia tetapi na kapopohokeun ainu sabiqah
Waya jeung itu ala halatul khamisah kal halati rabiati eta tetep saperti kenting ka anu kaopat. Aya pajibu tegasna mah wajib maka wajib naon isina puduhri ngamimitian duhur pakotungkul lil tibasi soyahati karena narima salirukna Jumat anu sahih bil pasidati kana Jumat anu ruksak janten anu mereka opat teh wajib Jumat tapi wajib salat naon salat duhur gitu salah tadi tanya wajib salat duhur. Wasa disuha jeung ari anu kagenepna tina itu sitah. Nah, nomor kagenep tina syaratna Jumat bilih aya nu naroskeun. Keke cenah. Nah, ari eukeur teu jadi isim fa'il adadna sadisun. Ari keur jadi adad biasana sitatun. Sanes sidesatun. Tah saurna mah asalna sitatun teh sidesatun asalna teh kitu saurna mah cenah nu katampi jeung sim kuring geus kitu sanges sidesatun kitu tukeurkeun dal jeung sin kana ta duana jadi sitatun tos kitu idghamkeun jadi sitatun matak isim fa'ilna sadisun lain satitun. Nomor kagenep dina syaratna khutbah teh aya taqaddama eta yen miheulaan hakana Jum'anan khutbatani dua khutbah. Jadi kudu khutbah dua heula karek salat. Lil ittibai karena turut ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuturkeun ka kanjeng Nabi da kanjeng Nabi ge khutbah heula tuluy naon salat. Bihilapil idi kalan beda jeung id fa inna khutbah teh kana sanyan dua khutbahna id muakharatani eta anu diakhirkeun duanana. Ari Idul Fitri jeung Idul Adha mah salat heula kara khutbah, ari Jumat bah khutbah heula kara salat. Geuning ayeuna dina id kitu dipandarikeun khutbahna il ittiba'i we sami we. Karena turut ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali anna khutbatal Jum'ati jeung karena sanina khutbahna Jum'ah syartun eta jadi syarat li sihati hapikeun sana Jumat. Wasartu jeung ari syarat muqaddamun eta anu diheulakeun ala masrutihi mandarikeun kana anu disyaratana ku itu syarat. Wa yusanu jeung disunatkeun pil khutbatan dina khutbah naon kaunuhuma kabuktian khutbatain ala minbarin eta tetep luhureun minbar. Ari minbar teh anu aya tanggaan hiji aya tanggaan hiji dua tilu tah aya naek tana tangga eta minbar sunah. Kumalamun teu aya minbar pailam yakun teu lamun teu aya itu minbar palamur tapin maka luhureun anu tempat anu luhur. Wa isanu jeung disunatkeun lil khatib bikeun khatib nan ayu salimayan maca salam khatib alaman kajalma indal minbari anu teman aya deukeutan minbar. Awil murtabi atau deukeutan tempat anu luhur. Jeung yen naik itu khatib bitaudat kelawan alon kelawan rintih waribkin jeung alon tegasna alon tong gugurusukan naik kana minbar teh santuy gitu nya santuy main naikna kitu lempangna santai santuy cek naqala geus nukilu kana itu ayas ada bitaudat tu adatin waribkin sah Jayadi Imam Jayadi an Muhammad al-Juwaini wayak bila jeung yen madok itu khatib alahim ka kaum ida soida di mana manggeus naik khatib al minbar kana minbar au nawa atawa sana minbar wantah jeung geus tepi khatib ila darajati kana hambalan ana hambalan teh kana nya panetean da alati anu tu sama anu dingaran itu lati bil musaraikum mustaroh sas panetean hambalan we dina mimbar. Oi salim jeung maca salam khatib alaihim ka itu kaum ka ahli Jumat geus kitu sumaya jadi satu lagi khatib payu adina tuluy adan. Sahwahidin anu saurang liti baik kana turut ka Nabi pil jami dina sakabehna. Jadi khatib maju geus deukeut kana mimbar maca salam ka anu deukeut mimbar. Assalamualaikum. Nah gitu. Lempang geus nepi kana luhureun mimbar maca salam madhab heula ka kaum ka ahli Jumat
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tos itu eta khotib calik geus kitu adan anu kadua. Adan. Oh, adan anu kahiji eta nya. Janten eta teh dihitung adan anu kadua. Da ieu kapayun agar. Qala semua hajar pitu patil mudtaj wa amal adanu jeung anapun ari adan alladzi anu qabla anu samemeh suudul khatib adan anu diadankeun nu dilakukeun memeh naik khatib kana minbar alal manariti luhurna eta mah paahdasa maka eta nganyarkeun hukana adan sa Utsmanus Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu eta. Jadi anu pokokna ti Kanjeng Nabi mah adan teh ketika khotib tos naik kana naon kana mimbar eta dan anu pokok. Anapun ari adan anu memeh naik kana mimbar mah eta mah diayakeun diberlakukeun ku Sayyidina Utsman. Wakila cek hiji kilmah sanes Sayyidina Utsman tapi Muawiyah tu Sayyidina Muawiyah lamma kasuro samang-samang saloba sana sujalma-jalma. Wa min sama kulantaran paahdah sa Utsman kulantaran berdasarkan kitu kana kabuktian al-iktisaro ngawungkulkeun alal ittibai kana tuluy ka Kanjeng Nabi afdola eta leuwih utama illa li hajatin kajalai pangabutuh. Lamun di Budang Banding mending kena sakali mending kena dua kali adana mending sakali. Sabab ti Kanjeng Nabi ge sakali orsinilna. Anapun anu dua kali mah eta mah ditambahan ku Sayyidina Utsman. Kecuali illa li hajatin kecuali pangabutuh maka eta mah alus keneh dua kali jika mana pangabutuh kanta waqopa sengen narima ngadago nan huduruhum hadirna ahli Jumat alama kana perkara bil manaroti anu aya dina manara kecuali kudu aya adan we jalma karkara rumpul maka eta masuk dua kali. Tanbihun ari eta ketanjeng bihun sanes tanbihun mah ari eta pangeling-eling tanjeng bihun eta mah heureuyna kalamuhum ari dauhan para ulama hada anu ieu wayusanu wa ghairu jeung satihada sorihun eta anu jelas naon bi annati hada murkin dina bi annati khada murkin dina saanyana nyieuna muroke anu tukang ngunggahkeun murkin teh anu ayyuhannas ansitu wala tatakallamu indal khutbah wasma'u ala ma qala'ul khatibu 'alal minbar la'allakum tuflihun. Nah eta nyieun muroke kitu lil khatibi pikeun khatib yaqra'u maca itu murkin al ayatakan ayat wal khabar jeung hadis al masyhur nya maskeun wana eta teh bid'atun bid'ah nyieun muroke teh wa jeung itu hukum kadalika teh kitu bid'ah. Nah sababna li annau kana sanyana itu ittikhadu murkin eta teh ba'da sodri mana tadi hadasa eta anyar-anyar ittikhadu murkin ba'da sodil awali dina sabada generasi anu kahiji kila dicaritakeun wahya jeung itu bid'ah hasanah eta bid'ah hasanah gitu. Memang bid'ah ngan bid'ah hasanah naon li hasil ayat karena ngajurungna kana ayat alama kana perkara yundabu anu sunat kali emak likuli ahadi pikeun saban-saban jalma min iksari sholati tina ngalobakeun kana sholawat ka salami jeung maca salam ala Rasulillah ka Rasulullah sallam la siyama terutama pi hadal yaumil ya poe janten ayana muroke anu maca ayuhan nas ansitu wala tatakallamu indal khutbah wasma'u ala ma qalau khatib alal minbar la'allakum tuflihun ansitu wasma'u jami'atu rahimakumullah. Tah eta teh cenah bid'ah ngan saur sapena bid'ah hasanah sabab bisa ku ayana eta bisa memotivasi ka jamaah maca shalawat maca salam ka Rasul. Wali hasil khabar jeung karena ngagerehna khabar ala taqulina bil insot kana keukeuhna sunatna ngaregepkeun il amu pawiti anu ngalepotkeun naon tarkuhu tinggalna insot di padil jamaati kana unggulna kana kaunggul kana
padilahna berjamaah atau lebih Jumat. Bal mual muqiu balik tani bakeunana fil ismi eta netepan dosa indah kasirina menggoreng ulama bainal ulama antara ulama minal ulama itu para ulama. Tah eta janten ayeuna murkin muroke dianjurkeun saur kil mah sababina hasanah sabab bisa ngajurung ka manusia supaya bisa ngaregepkeun gitu. Titik intaha wa yusanu jeung disunatkeun aya dondai lil khatib bikeun khatib naon ayus gila yen nungkulkeun khatib biasarau kana leungeun kencana khatib binahu saipin ku sampamana pedang wa yumnahu jeung katuhuna khatib biharipil minbari ku gigirna minbar litibai salaf pikeurkeun ka ulama salaf walau khalafi jeung ulama khalaf janten tong aneh lamun di hiji Jumatan aya nu make tongkat gitu itu disunatkeun sabab keur engke khutbah si khatib disunatkeun leungeun kencana nyepeng kana tongkat leungeun katuhuna nyepeng kana gigir minbar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sabbil anbiya'i wal mursalin wala udwana illa 'alal zalimin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Eta teh ketika kitu leungeun kenca khatib disunatkeun nyepeng saumpamana aya naon pedang tongkat mun di urang mah leungeun anu katuhuna nyepeng kana gigir minbar. Jadi tong aneh naon cenah aya tongkat sagala tah eta teh sunat. Pailam yajitu lamun teu manggikeun khatib saeun kana hiji perkara min dalika titun hawi saib ja'ala maka ngajadikeun khatib al yumna kana leungeun anu katuhu al yusra leungeun anu kenca luhureun leungeun anu kenca. Warasala jeung ngarumbaikeun khatib huma kana yumna jeung yusra. Jadi tek dikahanapkeun gitu. Mumun teu aya tongkat. Naon tujuanana ayeuna diayakeun saumpamana pedang wal gordo jeung ari tujuanana mah aya satayen supaya khusu khatib walaya basa jeung ulah heureuy-heureuyan khatib bihima ku yumna jeung yusra wa yuqima jeung qomat salma du jalma anu adan badal pirogi dina sabada beres minal khutbati dina khutbah. Jadi isarah wa yuqimul muadzin ieu teh isarah bahwa jalma anu qomat jeung anu adan teh kudu sajelema sunatna teh. Matak wa yuqimal muadzin anu tadina adan qomat gitu. Wa yudobadiro jeung gagancangan sal khatibu khatib binujuli kana turun dia blugo supaya tepi itu khatib alami roba kana mihrab paimaran. Maha pirogi sarta beresna khatib minal iqamati tina pirogi beresna itu muadzin minal iqamati tina qomatna. Eta nya. Di urang mah jarang dah. Paling ge kana podium luhureun podium. Wa yukrahu jeung dimakruhkeun al iltifatul waqliq bil khutbati saniyati dina khutbah anu kadua makruh wal isaratu jeung isarah biadihi kuleungeun khatib au gori atawa salianti yadihi make gramatika hadirin yang saya muliakan. Zaman sekarang sudah parah. Gitu. Ciri kiamat di mana-mana. Untuk itulah mari kita sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala teh lamun nepikeun kana make gramatika gitu jika proses dakwah eta teh makruh hukumna. Wadakur darajil minbar jeung ngetrok-ngetrok kana hambalan minbar pisu dina unggahna khatib. Binawi saipin ku sampamana pedang aurajli atas sukuna khatib. Wa du'a jeung ngadoa dan ta di mana-mana pi khatib ilal musrai kana mustepat istirahat. Qabla zulusi dina samedia kana khatib balai kana mustara wal wuqufu jeung cicing pikul limaratina saban-saban balikan waqpatan khafifatin kalawan cicing anu enteng waqpatan khafifatan. Ya da'u ngadoa khatib ya dina itu waqfa wa balagatul isra jeung banget ngagancangkeun pisan niatina khutbah anu kadua. Khafdus sauti jeung teh pasunatan-pasunatan unggul. Khafdus sauti jeung ngalaunkeun kana suara biya kana sania. Qalau kana itu wa yukrahu Ibnu Hajar fil Minhajul Qawim. Ieu teh wa yukrahunya. Wa yukrahu al iltifatu sesuatu sanu netelakeun pamakruhan. Makruh. Khotimatun ariyata panutup.
Telah beres. Abta Sayyidu Muhammad sa Sayyidu Muhammad sholli bi anna kusanya kelakuan jeung tingkah yukrahu teh dimakruhkeun. An ayak tubayin khutbah fil Jumat ya Jumat saha. Guerul imam misalianti imam. Janten lamun tema antara khotib jeung imam beda eta hukumna teh makruh. Janten sunat nama khotib jeung imam teh eta keneh teh gitu. Jadi ulah beda. Khotib mah dengan anu ari imam mah jangan sejen eta teh makruh. Sahari sana mangan peda naon makruh tah gitu. Paslun piar kali khutbataini wallahu alam bisawab.